Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan bercerita mengenai cerita Babar Sumur Bandung. Namun, agar kita dapat lebih menambah kosakata dalam bahasa Sunda, maka cerita ini akan diceritakan dalam bahasa Sunda. Selamat menyaksikan. Tah kieu cenah caritana. Cek carita nama Sumur Bandung teh dijieun ku Bupati Bandung kadua, nyaeta Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Mimiti kajadiana nyaeta waktu harita anjeunna mulih ti Subang diiring ku para penggawa. Lantaran geus lalampahan jauh, tun geus ngarasa capek pisan, tuluy Raden Adipati teh reus di hiji leuweung pikeun ngareureuhkeun heula kacapena. Anjeunna nyarande dina hiji tangkal anu kawilang gede. Tetekena ditancepkeun kana taneuh reup Raden Adipati teh kulem ditungguan ku para penggawa anu satia. Tapi teu sabaraha lila Raden Adipati teh hudang nangtung tuluy nyabut tetekena. Tah barang teteken eta dicabut ngaburial cai tina urut tetekena tea. Cek ujaring carita salah saurang penggawana tumanya. Gamparan geuning tina tilas teteken teh kaluar cai, dupi eta teh cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung. Cai anu bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung sajaganing geto. Tembal Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna cenah ku kasakten Raden Adipati Wiranata Kusuma nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu geus pasti kaahengan Sumur Bandung teh ti baheula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneunana tur kawates ku tembok gedong PLN. Cai Sumur Bandung can nembrang herang. Lian teh eta nimba cai di Sumur Bandung teh teu bisa sagawaya, kudu tartib jeung ditimba ku jalma anu dipercaya atawa disebut sesepuh. Timbaanna ge emberna leutik, disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Tah kitu rupina anu tiasa didugikeun ku ibu tina dongeng carita Babad Sumur Bandung. Mudah-mudahan hidup tiasa langkung mikareueus kana budaya Sunda ngajaga kanggo kalestarian budaya. Dicekapkeun sakieu sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.